Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, wilujeng tepang deui sareng Ibu Dini di channel Bahasa Sunda. Kumaha hideuk tos siap diajar bahasa Sunda? Hayu urang diajar bahasa Sunda. Mingguan ayeuna urang diajar ngeunaan kalimah tunggal. Kalimah tunggal ieu mangrupakeun pangajaran bahasa Sunda kelas 1 SD. Yuk, urang regepkeun sasarengan. Kumaha ya nu disebat kalimah tunggal teh? Kalimah tunggal nyaeta kalimah nu diwangun ku hiji pola. Nyaeta hiji subjek, hiji predikat, jeung dilengkepan ku objek atawa katerangan tempat jeung waktu. Migawe hiji pagawean. Nu kumaha subjek, predikat, objek sareng katerangan teh? Ku Ibu ayeuna baris dipedarkeun nya. Subjek. Subjeknya eta palaku dina kalimah eta. Sedangkan predikat nyaeta milampah hiji pagawean nu dilakukeun. Sedangkan objek nyaeta benda. Katerangan bisa wae katerangan waktu atau tempat eta teh mangrupakeun pelengkap kalimah. Ayeuna Ibu gaduh contoh kalimah tunggal. Contoh kalimahna nyaeta abdi tuang. Abdi ieu kadudukanna sebagai subjek. Nah, kadudukanna subjek sabab abdi ieu teh nyaeta palaku. Palaku dina kalimah ieu. Anu kadua nyaeta kecap tuang. Kecap tuang ieu kadudukanna nyaeta predikat. Nah, janten predikat sabab predikat ieu teh milampah hiji pagawean. Nyaeta pagaweanna nyaeta tuang. Contoh kalimah tunggal nu salajengna nyaeta abdi sakola. Abdi di dieu kadudukanna nyaeta subjek. Nah, disebat subjek margi ieu teh palaku tina kalimah ieu. Sedangkan kecap anu kadua nyaeta sakola. Sakola ieu kedudukanna nyaeta predikat. Margi milampah hiji pagawean nyaeta sakola. Nah, tapi pami dina kalimah anu kadua ieu nyaeta abdi angkat ka sakola. Tadi dieu mah abdi teh kadudukanna janten subjek. Margi palaku nanya ras angkat angkat ieu kadudukanna janten predikat. Margi milampah hiji pagawean nyaeta angkat. Tanu benten sareng kalimah anu kahiji nyaeta tadi sakola. Dinu kalimah kahiji nyaeta bertindak sebagai predikat, tapi saupami kalimahna janten kalimah anu kadua ka sakola ieu teh kadudukanna janten katerangan. Kateranganna teh aya dua, katerangan tempat sareng katerangan waktu. Tapi pami dinu ieu mah nyaeta sakola. Sakola ieu teh nyaeta kateranganna katerangan tempat. Contoh kalimah anu salajengna nyaeta abdi nuang kue. Saha palaku tina kalimah ieu? Mohon leres nyaeta abdi. Kadudukanna abdi ieu teh janten subjek. Abdi ieu teh milampah pagawean naon? Nyaeta nuang. Nuang ieu teh kecap dasarna nyaeta tuang. Tuang teh makan. Tah, nuang ieu teh milampah hiji pagawean.
janten kadudukanna nyaeta predikat. Tak di dieu kue teh nyaeta kecap benda. Makanya di dieu teh kue disebutna nyaeta objek. Ibu masih kene gaduh contoh kalimat tunggal. Perhatikan ya. Ibu masak di dapur. Cobi ku hidup tinggal. Saha palaku dina kalimah ieu? Mohon leres nyaeta ibu. Ibu kadudukanna nyaeta subjek. Ibu ieu teh milampah pagawean naon? Leresnya masak. Masak ieu kadudukanna nyaeta predikat. Pami di dapur janten naonnya katerangan atanapi objek. Nah, di dapur ieu mah nyaeta kadudukanna nyaeta katerangan. Margi kateranganna katerangan naon? Katerangan tempat. Margi ieu teh di dapur. Di dapur ieu teh tempat. Ya, janten ibu masak di dapur aya kadudukanna nyaeta aya subjek, predikat, sareng katerangan. Kateranganna nyaeta katerangan tempat. Kumaha hidup ayeuna tos ngartos naon nu disebat kalimah tunggal teh? Tah supados langkung ngartos, langkung reget kana kalimah tunggal, ayeuna ku ibu dipasihan pancen. Pancenna nyaeta ngerjakeun pancen mandiri kaca 24. Nuliskeun kadudukan kecap nomor hiji dugi ka nomor genep. Saupami tos beres, hideuk kintunkeun hasil jawabanana kana tim di channel Bahasa Sunda kelas 1. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.